Sun, Wilujeng Sonten. Patepang deui sareng simkuring Farzana Mahfuza Delia. Simkuring Olah Maula Hasbia Fauzi. Dina acara Warta Gabut. Lamun ngabahas soal Majalengka, teu aya saep-saepna. Contohna pembangunan Bandara BIJB Internasional. BIJB merupakan bandara anu ayeuna atos janten bandara anu pangageungna sa Jawa Barat. Dina pembangunanna, bandara ieu atos rampung sakitar 80%. Kantun lantai 3 sareng lantai dasar anu kedah didangdosan. Rencanana, Bandara Internasional BIJB bakal ngalayanan penerbangan domestik jeung internasional. Ayeuna tos aya tujuan nyaeta Yogyakarta jeung Surabaya. Maskapayna tos aya Citylink Lion Air. Libur panjang Imlek dimanfaatkeun ku sabagian kulawargi kanggo mudik ke kampungna sewang-sewangan. Kulantaran seueurna pulau di anu mudik, sabagian jalan di Majalengka kadampak macetna. Salah sahijina di Bundaran Munjul. Ayeuna atos aya rerencangan abdi Labib Habibie Sanjaya anu atos aya di lokasi. Mangga kanggo informasi lengkapna Labib. Ayeuna abdi tos aya di Bundaran Munjul Majalengka. Bundaran Munjul mangrupakeun salah sahiji persimpangan jalan protokol di Majalengka, nyaeta Jalan Ki Haji Abdul Halim jeung objek wisata nu aya di Majalengka. Nu matak seueur pisan kendaraan anu ngaliwat di dieu jeung loba pangunjung anu singgah di dieu jeung main di Taman Dirgantara. Bisa ditingali kaayaan lalu lintas di dieu rame lancar. Dimimitian ti tabuh 10 siang nepi tabuh 2 tadi siang. Iya, ola. Labib, kumaha ayeuna kaayaan di Bundaran Munjul Majalengka? Kaayaan lalu lintas didominasi ku mobil kendaraan roda 4. Jeung aya sababaraha kendaraan roda 2 anu ngarah ka timur atawa ka Cirebon. Ya. Sakitu ti abdi Labib Habibie Sanjaya salaku reporter ngalaporkeun. Hatur nuhun Labib informasi lengkapna. Salajengna, SSF atau Semansa Scout Festival merupakan kegiatan anu diayakeun ku SMAN hiji Majalengka. Nyaeta ku Pandu Ganesha Semansa. Acara ieu bakal diayakeun sa Jawa Barat. Kanggo informasi lengkapna, ayeuna urang tos tersambung ka Ruri salaku Judat Pandu Ganesha. Mangga. Naon upami SSF teh? SSF nyaeta salah sahiji kegiatan anu dilakukan tiap tahunna ku Pandu Ganesha nyaeta salah pramuka SMA Negeri Hiji Majalengka. Nah, kinten-kinten iraha bade dilaksanakeun SSF teh. SSF tahun ieu bade dilaksanakeun kaping Agustus. Mohon. Dugi ka dinten ieu tos sabaraha persen persiapan kanggo SSF teh? Lamun persen 30 paling 30%. Mohon 30%. Nah, kahoyong teteh kanggo pelaksanaan SSF ieu kumaha? Abdi mah hoyong nanti pan ieu SSF teh insyaallah sa Jawa Barat. Jadi abdi mah hoyong nanti anu sapertos bazar konsepna ngan ieu pan jadi tertata terus teu aya anu misalkan kan aya jelajah kota oge, jelajah kota teh teu saling nunggu-nungguan teh. Hatur nuhun Ruri salaku narasumber.
Perayaan Imlek sareng tahun baru ngakibatkeun naikna sajumlah harga sembako di sababaraha pasar anu aya di Majalengka. Salah sahijina pasar tradisional anu aya di Cigasong. Ayeuna Labib Habib Sanjaya atos aya di lokasi. Mangga kanggo informasi lengkapna Habib Labib. Ayeuna simkuring tos aya di pasar Cigasong Majalengka. Di dieu simkuring tos sareng salah sahiji pedagang nu aya di pasar Cigasong. Punten Ibu. Sareng Ibu punten Ibu Eti. Iya, di dieu tos icalan ya sabar lami. Untuk 10 tahun 10 tahun. Anu diical diical perkawis monte beras, ya ada sembako, sembako. ada tahu gitu. Ya, Ada macam-macam beras ya gitu. ya. Biasana kumaha tanggapan Ibu anu ngeunaan naikna harga sembako? Oh, maksudnya Iya. upami aya kenaikan harga mah pasti anu mesti teh ngirangan. Iya, radinya. Soalnya pina harga anu biasa upami majeng mah pasti sok aya kendala. Sok aya pasti aya pangaruh gitu. Ya. Jangan hoyong para pedagang mah upami harga teh untuk yang aya naik deui gitu diusahakeun ka pemerintah teh. Iya. Kumargi ang harga teh upami Indonesia teh upami harga naik teh di salana teh pasti ya itulah sepi we gitu. Pengirangan konsumen Indonesia teh. Oh iya. Terus biasana harga naon we, harga sembako naon we anu Anu majang. majang. Harga anu eta teh bahan sembako. Iya. Minyak, Sebatas asin, minyak. terigu, gula, kopi, gitu wae mun teh sadayana. Nya meana sarimi, mun sadayana da Oh, upami iya. teh saya majeng masuk ngareang sadaya mah aja. Oh iya. Terus irabahe naikna harga Upami umum nama pami aya makamajang mah ke pami mayunan sasi saum, saum. mayunan sasi lebaran, Iya. Oh iya. Iya. upami dinu rame enak gitu. Oh, iya. Upami aya musim-musiman, musim hajatan pasti gitu. Iya, ya. Terus naon we strategi Ibu ngadepan harga sembako anu majang? Ya upami bade aya majang mah urang mah upami aya mah nyetok barang. Terus ngawartosan ka para pelanggan, ka para konsumen ngawartosan hargana bade majang. Dan upami di awalan di nama dianggana teu kaget anu meser itu teu magarkeun harga naik pisan. Iya. Ya upami biasa ya kitu upami naikna ka hoyong mah ulah sakaligus naik ageung ya situ lah bertahap. Iya, iya. Tapi Mugi atur nuhun Ibu. nuhun Yang sakitu ya. Aya simkuring Labib Habib Sanjaya ngelaporkan di Pasar Cigasong. Kembali ke studio. Hatur nuhun Labib, informasi lengkap di Pasar Cigasong. Ayeuna urang tos aya di penghujung acara. Hatur nuhun ka para pamirsa anu atas nyaksikeun acara ieu. Simkuring olah Maula Hasbia Fauzi. Simkuring Farzana Mahfuza Delia. Patepang deui di waktu nu sanes. Wilujeng Wilujeng sonten Sampurasun. sampurasun.